punten Pak jang sahangarannya Kaula Abimanyu Ki Tiamarta eta tukangeun ieu pawongan kaula kolot kaula kakasihna Semar maksudna kadewek nanti nanyakeun euy jika na mungwawu Wala Cilaka Gusti naon aya ribut deui wae punten Gusti aya kejadian naon aya jelema duaan panjang irungna hiji nu pegek hiji satria we hiji aya anak gajah we nu hideung hiji naon eta bade nyanak dorna wawanianan sia tuluy atuh dikepung wakul buaya mangap waduh hebat eta anu make ikat pusikna Gusti tukang silat jiga da mah wah bisa darah-darah cingeus aya naon lur sadaya-daya kulan Gusti aya anu bade nyanak dorna sabaraha urang aya ai panginten kana opatan mah maka panginten segala mah di antarana ai nu pantos ka penak mah ngaranna teh anu hiji Abimanyun Manyu meureun duka da abdi ge ka kupingna kitu kadua nawa uken ai wa uken duka syahada eta anu diikat beureum ngaku nama Agnes Monica nu hiji deui si Cecep kumaha dipertahankeun teh ku dulur-dulur abdi kula alah ngajak pasea atuh der patelak nanging sadayana abdi-abdi teh jadi pacundang sadaya-daya eta mabobot pangayon timbang turaju abot entengan silira panjenengan bade dibeureum bade dihideung bade dikayas kulentangan mangga nyangakeun jisim abdi ali salukan ka dieu hei anu rek nyokot dorna ka dieu boy ka dieu menang izin haling bisi sieunun haling alik itu cikan kaliwat geus ari nya malalaki hayang nyaho datang maneh datang niratang ngademan datang niratang ngademan ewa pakulingan dene raking Kang Prapta lah naon cicingnya sia uloh nanaon eta iya punten Pak jang sahangarannya Kaula Abimanyu Ki Tiamarta aya eta tukangeun ieu pawongan kaula kolot kaula kakasihna Semar maksudna kadewek nanti nanyakeun euy jika mungwawuh jeung aing teh pada harugi teu kenal jeung aing mah maksudna
kaula teh bade ngabantun sepuh kaula anu kakasih Eyang Residruna. Dek nyokot droneng leres. Nyaahnya nyaah. Nuhun. Bisa. Teu acan di kukumaha, tuh di Borogod kene ku ngaing di ditu. Dina kai. Bedegong teteh. Aki-aki je. Tah, dengekeun ai geus jadi aki-aki ulah bedegong. Bisa digantung. Gitu tah bisa di Borogod. Tong kadewek atuh. Bisa jadi pasea ke ngomong jeung aing mah. Iraha aing carekeun. Ai kamali nu maling hayam. Nah, aing gitu, henteu tetangga. Ngan bapak ngilu nuang. Nyao sia goblok. Dorna dek dicokot ku anjeun. Leres, heug. Aya pamenta kaula. Naon? Sabab pangna dorna dicokot ku kaula teh teu beunang di wawadianan. Dumeh teteh dumeh manehna panita dumeh manehna resi mung narima kana papatah batur teh padahal cing rumah jelema mah aya kalemahan aya kaunggulanana Aya kalebihan aya kekurangan. anjeun salakuna di amarta kaula keamanan tah luhur pangkat teh jadi di Pelengkawati jadi ais pangampih daerah Pelengkawati tah nya ge anjeun geus jadi pejabat di daerah Pelengkawati meureun anjeun hihid mawayahna we kudu guguru deui ka tukang hihid. Hormatilah karya orang lain. Tadorna teh teu ngahormat boga rasa pangunggulna boga rasa pangjagona neneangan deuh naon teh tadi teh kakayon Puragajati tah eta kakayon Puragajati der tatangkalan diruksak tangka kai loba anu rarungkadan manuk-manuk halali beranakna teu kaparaban da puguh ragrag tina sayangna bagong mau mencek uncal jeung sajabana pada kabur buek eueuh bagong lolos cok pikir kumaneh aduh karugian sabaraha tah lamun diukur hapunten eda atuh ngaran-ngaran jelema mah tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti sajam robah janji sore rajin teraka pake isu muga-muga we ku jalan ieu teh jadi prihatian heg eta dorna dikencarkeun disalametkeun tapi wayahna ayeuna bongana ngaruksak tatangkalan anu ngagaloler tatangkalan bisa nangtung deui saperti bahara-bahari teu kitu moal mana mungkin tatangkalan bisa ajeg deui anu geus runtuh mun maneh percaya mungkin wae percaya ka Allah Doh. sok ditungguan wah luar biasa Pak nah nya aing nyangka kitu kabuta salah tapi bener kumaha teh teu ngarti hirup teh di dunya teh dunya ya dilenyepan mah heueuh aya kadang-kadang nu kitu bener jelema salah tulungan wa duh kumaha Pak gan aya pamenta buta teh dawala ngunut urak lain Sanes. teh sakainget wae atuh sia mah buta urak nanti mun jauh-jauh jauh tina pikiran jelema teh euy Kabatur mah bisa. kumaha nu eta tatangkalan anu geus raruntuh teh kudu arajeg deui saperti bahara-bahari ceuk kaula teu mungkin ceuk manehna mungkin kumaha ieu teh wa Pangeran